uak sekedapan kasep ngandek gelas sekedapan bakaulan diwa aya rajah pamunda sampun buahapunten menawi tatamu saha rumaos waleleda sakedap antosan heula watmut kasalira sejak ngebarkeun bewara sakuna bangsa sampuna Ako kagulang-gulang kagulang. Ibu Rama calon pengantin istri kanggo ibu pengantin istri kamu disanggakeun dikalungkeunna bunga netes disayakeun bangga pengantin pameuteut kanggo salim sareng ibu Rama calon pengantin pameuteut sareng calon pengantin istri kanggo sasalaman kanggo ngaiket tali silaturahmi kanggo ibu Rama mangga ngadeg di gigireun calon pengantin pameuteut yuk urang dipapag ka tempat entos disadiakeun nyaeta tempat akad nikah calon pengantin pameuteut kanggo lajeng ka kursi anu tos disayangkeun kanggo akad nikah sumpi di tempat anu sakral nyaeta ijab kabul anu tos disambut ku Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Rabbul Ijati nu alhamdulillah urang tiasa dikempelkeun dina ieu acara kalayan tur sarehat sadayana. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat sinarang salam mugia tetap dicurahkeun ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahila ka keluargina ka para sahabat kata para tabiin turut ka orang sadaya nu turut ka ajaran manteuna. Amin amin ya rabbal alamin. Haturan wilujeng sumping kasadaya ibu-ibu, bapak-bapak, nonoman istri sinarang pameuteut oge kasepuhna ti rombongan calon panganten pameuteut anu kusim kuring dihormat pisan. Teu hilap kasepuhna calon panganten istri kasadaya kulawargina oge sesepuhna anu sami dipihormat. Sim kuring salaku panata calalaga dina ieu kasempetan baris ngadugikeun naon rupi acara nu parantos dibadantengkeun teh. Satu acaranya eta bade diuningakeun ku Aa Rizky. Acara nu salajengna pembacaan ayat suci Al-Quran nu insya Allah bade dibariskeun ku saudari Neng Sipa. Salajengna nyarankeun ti wakil atanapi sesepuh calon panganten pameuteut oge ti wakil atanapi sesepuh calon panganten istri anu bade diuningakeun ku
saudara Najib sareng saudara Alia. Salajengna nyaeta simbolis anu bade didugikeun ku wakil atanapi ibu ramana calon panganten pameget, sakantenan langsung ditampi ku wakil atanapi ibu ramana calon panganten istri. Nu terakhir nyaeta acara utamina ijab qabul atanapi akad nikah. Nyaeta pembacaan ayat suci Al-Quran nu insyaallah bade dibariskeun ku saudari Neng Sipa. Mangga waktu sinareng tempat disumbangakeun. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka saudari Sipa anu atas rengsek ngadugikeun maos ayat suci Al-Qur'an. Mugi rahmah sinareng barokahna dipaparinkeun ka anjeunna anu maosna. Khususna kadua calon panganten umumna kanggo urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Acara nu salajengna nyaeta nyerenkeun ti wakil atanapi sesepuh ti calon panganten pameget sinareng calon panganten istrina. Sumangga ka wakil atanapi sesepuh calon panganten pameget anu bade dibariskeun ku Bapak Najib. Mangga waktu sinareng tempat disumbangakeun. Dupi anu dimaksad ieu nganter nu teu ludeung nu hoream datang nyorangan pun anak wasta Ahmad Ibnu inyana mun peuting teu geunah cicing mun beurang teu puguh lampah sudah dahar sudah polah henteu puguh rarasaan sing horeng sabada dititenan cenah katiir jam paring asih karuncang pana asmara bareuh asa nyanyautan langkung ti kitu cenah parantos titip asih nundas subaya nyumponan janji pasini sadusikum kabale nyungcung kantos nyobi-nyobi diheureyan muji tekalis kunu gareulis teu sadrah ku dibebeurah majarkeun teh mun abdi pareng jadi jeung anjeunna bangun moal pegatson ari margi duriat mandean gunung cinta mandean sagara kembang cinta terus mangkak leuleup moal manggih ganti geus saati geus sapikir kumargi sakitu atuh mangga ieu nyanggakeun pun anak mugi kabesan karasa nampi geus puguh galurna catur neumbat papayan sajarah puguh gigiranganana mun kitu titis tulis ti ajali jodoh Rusia pangeran teu aya nu mustahil mung hatur uninga pun anak teh badag soteh warugana ilmu nama hejo tur bang-bangan keneh masih didikeun atikeun kalayan kasobaran percanten kaki besan nu landung kandungan layar aisan leuleus jejer liat tali ngupingkeun sareng nyakseni kana
anu naon rupi anu tadi didugikeun ku sepuhna calon pameget tikawit nyanggakeun cacanakanana dugi kanyerenkeun jinis calon pangantena. Simkuring asmana Ibu Ramana sinarang kulawargina khususna Neng Silmi nampi kalayan kabingahan ekstuning disuhun dina mun-munan ditarima pisan kudua dampal panangan tina naon anu tadi disagemkeun. Salajengna nyaeta simbolis anu bade didugikeun ku wakil atanapi Ibu Ramana calon panganten pameget sakantenan langsung ditapi ku wakil atanapi Ibu Ramana calon panganten istri. Mangga dilajeng ku Ibu sareng kanggo ngadokumentasikeun. Kanggo anu tos siap di tempatna dihaturan kanggo tatih nyambut teteh panganten istri. Alhamdulillah Rabbil alamin. Dur ayeuna urang nyakseni acara anu utamina nyaeta ijab kabul atanapi akad nikah. Ka para wargi sadaya hayu urang sami nyakseni lumangsungna ieu acara. Kanggo doa sareng sajabana urang serahkeun ka palebe anu mimpin acara akad nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya acara terus dincek dinu acara nu paling disakrakeun nyaeta acara akad. Salajengna hayu wae atuh urang ngalaksanakeun acara akad nikah ieu. Mangga Bapak Bayu salaman sareng Ujang Ibnu. Mangga. Terus ngucapkeun ijab kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulan nikahkeun anjeun sareng Silmi Nadira Hasya putri Bapak kumas kawin 20 gram sareng seperangkat alat sholat dibayar kontan. Tarima abi nikahna Silmi Nadira Hasya binti Bayu kalayan mas kawin nu disebutkeun dibayar kontan. Sah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah sok ayeuna jasa dipasangkeun cincinna ku AA Ibnu AA teu aya direkam si eta papi sok enggak papi Ibnu pasangkeun cincinna ka mami pasangkeun ka jari jadi ayeuna lebetkeun hop jasa fotografer dipoto heula sok mangga itu lo ya sok ayeuna bagian mimiheun mohon sok benerkeun lain eta tah stop sok mangga Cium kening. Bade salim fotografer atos Aina bukan nikahna dipoto. Dipoto doang. Mangga Ujang Nyai kaset geulis geura nyuluuh kanu lahunan indung samemeh hidup duaan barang pentak kanu jadi bingung pek haturanan heula tawis rasatu marima nolangkungan basaan ka anjeunna kalayan dimimiti aku kareget manah uningakeun kanu janten ibu kieu unina Mama dina dengan ieu kalayan saatna disakseni ku kadang wargi anu hadir di dieu hakikatna disakseni ku Allah Subhanahu wa taala lakum kipayun abdi sejang haturkeun nuhun rebu nuhun laksana geuting kabinahan kana kasayaan anu parantos dipaparinkeun ka abdi jelas kahutangan ku mama
Tikawit abdi kandung anu dilahirna salami Di salabangsa. harita mamah teu bisa pulang anu tibra, teu bisa leha-leha, upahan teu ngabelaan anu jadi anak. Budak gering, milu gering, budak rungsing henteu pusing. Mamah milampah sadaya kabutuhmu jadi anak lumasar kana kaikhlasan jeung ngagedurna rasa kanyaan anu taya wetas wangeunna mamah. Sok sungkem neng ujang. Mugia dina deungeut ieu wanci kiwari abdi ngentos tina lalembutan abdi anu pangjero-jerona. Tina mamaras manah anu sadasar-dasarna abdi nedah hampunten tidak samudaya dosa berdosa. Harita basa hidup gegah-gegah diajar lempang bari sakapeung ditongol ujol ti kajauhan hidup tekah-tekah bari tuluy ngagabruk kana lahunan bapa. Bungah amarwata sutah hate anu jadi bingung lanika anu jadi anak tumbuh mekar kalayan sampurna. Kiwari ti harita mangsa ngaliwat bari teu karasa gening si kasep anu dihancleun-hancleun ku bapa, si geulis anu ditimbang-timbang ku bapa, teu sangka geuning geus samawa dewasa manjing milampah rumah tangga. Cuk galur sunah rasul mapailah capa pagon agama samemangna parangtos tulis-tulis di azalna kuat kodar maha kawasa hidup kiwari sejang mimitian ngabaladahkeun sagara rumah tangga gerabral miang beber layar tarik jangkar ku bapa didoakeun mugia sing tinu jeung kabagjaan dunia katut akhirat di kawitan urang harupati. Mangga gerak puterkeun kendina. Sok mangga dikawitan wae ibu-ibuna panganten pangawas sarjana. 1, 2, 3. Aungkeun artos sareng beasna. Buur deui, buur deui. Acara nu sarajengna